Sim kuring sareng sapara kanca. Tilu. Sim kuring sareng sapara kanca di kelompok tilu bade mendarkeun perkawis. Tilu. Sim kuring sareng sapara kanca bade mendarkeun perkawis pangsi sareng kabaya. Langsung. Kabaya asal mulana tina bahasa Arab nyaeta abaya. Dina bahasa Jawa mah disebutna oge embaya. Aya nu nyarios kabaya teh asalna ti Cina, tapi aya oge nu nyarios kabaya teh mah asli orang Indonesia atau asalna di Jawa. Anu terkandung dina kabaya teh nyaeta patuh sareng kalembutan awewe. Tah, perbedaan kabaya Sunda sareng kabaya-kabaya nu lainna nyaeta dina kancingna teh bentukanna teh seseueurna bunga-bunga teras si warna-warnana teh mencolok teras ieu bordelan-bordelan oge kabaya Sunda mah seueurna ku mute-mute kieu. Dua tilu. Ieu nyaeta salontreng. Salontreng nyaeta baju khas Sunda anu biasana dipasangkeun jeung pangsi. Salontreng biasana mangrupakeun baju anu warnana hideung ngarupakeun baju kompra. Upami pangsi nyaeta lancingan anu singkatan tinu pangsi. Tilu. Pangsi nyaeta balikan di kalem. Tilu. Ieu salontreng mangrupakeun baju khas Sunda anu biasana digunakeun ku orang Sunda anu mangrupakeun baju warna hideung anu biasana dipasangkeun jeung pangsi. Pangsi nyaeta calana di nu pasangan salontreng. Pangsi nyaeta singkatan numpang kasisi atau badag kasisi. Kiwari masyarakat osok nyebut ieu teh pangsi, padahal pangsi mah nyaeta calanana. Tilu. Beuki ka dieu kabaya bentukna jadi beuki berkembang. Contohna ieu kabaya zaman baheula. Terus beuki ka dieu deui jadi kieu. Terus jadi kitu deui. Zaman baheula mah kabaya teh dipake jadi pakaian sapopoe. Tapi ayeuna mah kabaya teh sok dipake kana acara-acara formal. Sakieu nu diperakeun ku kelompok tilu. Sakieu nu diperakeun ku kelompok tilu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagja Tos. ulangi. Bagja pisan, reueus pisan, pamuda, pamudi, orang Sunda zaman kiwari masih kene resep make pangsi, make salontreng, lajeng make kabaya. Mun lain urang rek usaha deui. Tong hilap, like, comment, and subscribe.